Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mangga ulang ngalajengkeun deui hanca darasan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasaihu amatun ari ieu eta pirang-pirang nasihat anu umum. Ayyuhal waladun najibu hei budak anu mulia. Idza talabta di mana-mana menta anjeun min ahadin ti salah saurang syai'an kana hiji perkara fala taqul mangka ulah ngucapkeun anjeun lahu ka ieu ahad hati dzaka hati kudu mere anjeun dzaka kana anu ka itu if'al kudu migawe anjeun kadza kana anu masalan umpamana walakin tatapina istamil kudu make anjeun al adaba kana adab Wakul sareng kudu ngucapkeun anjeun tafadhol kana lapad tafadhol au min fadlik atawa kana lapad min fadlik if'al kada. Tumashkurhu tuluy nganuhunkeun anjeun ka ieu ahad ala musaadatihi kana pitulungna ieu tu ahad laka ka anjeun. Qailan bari ngucapkeun mutasyakirun nganuhun au ashkuruka atawa nganuhunkeun kuring ka anjeun. Aw jazakallahu khairan atawa kana lapad jazakallahu khairan jazaka muga ngabalas ka anjeun insyaallah Gusti Allah khairan kana kasayan idza kallamaka di mana-mana nyarios ka anjeun saha ahadun salah saurang paasgi mangka kudu ngaregepkeun anjeun ilahi ka ahad wala taqto sareng ulah megatkeun anjeun alaihi ka ahad kalamahu kana cariosan ahad walakin tatapina intazir kudu nungguan anjeun ila ayafrugo nepikeun kaberes ieu ahad minhu tina kalam wa ida ata sareng di mana-mana datang ieu ahad laka ka anjeun bikalamin mawa cariosan au hikayatin atawa hiji hikayat qad sami taha anu tos ngadangu anjeun kana hikayat fala taqul mangka ulah ngucapkeun anjeun lahu ka ahad ini sayaktosna kuring qad sami itu eta nyata geus nguping kuring hadhil hikayata kana ieu hikayah kaila yan kasiro supaya henteu peupeus naon qalbuhu hatena itu ahad. Hafid kudu ngaraksa anjeun ala nadopati asnanika kana kabersihan pirang-pirang huntu anjeun bi antas ta'mila kuyen make anjeun asiwaka kana siwak awil fursyata atawa kana sikat kula yaumin dina tiap-tiap poe hatta tabqa sahingga tetep ieu asnan nadipatan eta anu bersih la tatagayyaru henteu barobah ieu asnan wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun antamusokana yen ngenyot anjeun usbuaka kana pirang-pirang kana ramu anjeun au taqrido atawa ngegelan anjeun adfaro kana pirang-pirang kuku anjeun bi asnanika ku pirang-pirang wawas anjeun au tudkhila atawa ngalebetkeun anjeun usbuaka kana curug anjeun bi anfika dina pangamung anjeun au pi udunika atawa dina cepil anjeun wala siyama sumawona amaman nasi dipayunneun manusa minal adatil qabihati tina sapalih pirang-pirang kabiasaan adat anu goreng ayatatallaa eta yen arieuna luntik saha alwaladu budak ila asrori ghairihi kana pirang-pirang rahasia batur kana pirang-pirang rahasia liana walad Paida roa mangka di mana-mana ningali ieu walad risalatan kana hiji surat laisat anu lain ieu risalah teh lahu eta kaboga walad qoroaha maca ieu walad kana risalah aw nazoro atawa ningali ieu walad ahadan ka salah saurang yaqra'u anu maca ieu ahad risalatan kana hiji surat salahun naros ieu walad ka ieu ahad
min aina timana jaat datang naon hadhihi risalatu ieu surat wa mada sareng ari naon piha eta tetep dina itu risalah wajada atawa manggihan ieu ahad isnaini kadua jalma yatakallamani anu nyarios ieu isnaini qaruba ngadeuketan ieu walad minhuma ka ieu isnaini liasma'a supaya nguping ieu walad kalamahuma kana cariosan ieu isnaini wallahu a'lam bishawab.